untuk menjelaskan tentang adat perkawinan yang ada di Cirebon. Di tanah Cirebon, unggal ngengkah dina perkawinan lain sauku tradisi. Tapi carita cinta nu diwariskan turun-temurun. Dinten ieu, urang bakal nyangking anjeun ngumbara kana seri upacara sakral nu pinu kumaha. Kahijinya eta lamaran atau ngelamar dina tahap ieu pihak lalaki datang ka imah pihak awewe bari mawa seserahan. Ada buah-buahan, tumpeng, jajan, pasar, nepi ka sirih. Biasana aya tukang lamaran nyaeta utusan sepuluh laki nu ngadukeun maksud sakral eta. Yen marahna bahaya ngalaman hirup bareng. Seserahan lan simbol yen dua pihak kesetuju pihak gariskeun kana jenjang winuhur pernikahan. Caranya anu ditukar lain sampur hadiah, tetapi tambang ikhlas jeung kesepakatan kedua keluarga. Sampai nikah, calon pengantin melakukan siraman. Cai siraman dicandak tina 7 sumber cai simbol bikin nyacikeun diri gaung unsur dosa. Terus aya ngaras nyaeta sungkem kat kolot salutku tanda hormat jauh pamit. Mungi sememeh nikah disebut widodareni. Dipercaya calon pengantin awewe dijaga ku bidadari supaya hantena tenang jauh bersih. Dinten anu paling dipiharep akad nikah dina ieu momen pihak lalaki mengucapkan ijab kabul dipayunan wali jeung saksi sakedapan eta dua jiwa resmi diizikeun sanggeus akad aya tradisi sawer panganten campuran geus duit